nyuhunkeun kaberkahan anak nyuhunkeun kasalamatan nyuhunkeun tindakanan sapanon sapaneja nyuhunkeun ideuna tu ka pusaka opat nu aya ditimbangnya takadang yang timbang ka adeg ka dalem ka pasiluhur ka perbuda luhur ka kabuyutan daluhur kanu tilar cicadas ka embah suradika sareng ka embah dalem anu disaraja muga dongkap arwahna anu disuhunkeun asal tadi ayeuna dina bulan mulud asal teh hade ayeuna nyuhunkeun hadena ayeuna ngajajabkeun nu ti wetan indit nangulon nyuhunkeun kaberkahanana nyuhunkeun kasalametana indit. Inilah yang dinamakan tanjakan Kuda Paeh dari desa Jambu Timbang menuju ke Sumping Hayu. Ini sebelah sini terdapat sungai yang menuju ke sungai Cijalu, dan sebelah sini nampaknya ini sungai yang ke Cikawalon. Ini sebelah sini, ini lembah ini saya sendiri sedang mencari tentang tempat tumbuhnya kayu tangoli yang ada, yaitu kayu tangoli yang menjadi ciri dari kuda yang meninggal waktu itu. Kuda paeh itu artinya kuda yang mati waktu perang, zaman perang Gagak Ngampar melawan Demak atau Cirebon dulu. Ini katanya dulu ditandai dengan kayu tangoli. Inilah jalan rute of the Hon yang ada dalam dalam peta Pulau Jawa dari Raffles ini. Diperkirakan dahulu jalannya cuma seperti ini, seperti jalan setapak ini, seperti gini. Tapi sekarang sudah lebih lebar. Dan ini adalah bukit yang menjadi puncak dari Kuda Paeh itu sendiri. Inilah persiapan sedekah kupat yang akan dilaksanakan oleh juru kunci Dusun Timbang dari Desa Jambu yang ada di hulu Sungai Cipicung berbatasan dengan Desa Sumping Hayu ini sebelah sini. Jadi sebelah sana itu adalah Kecamatan Wanerja dan di sebelah sini adalah Kecamatan Dayaluhur. Ini acara sedekah kupat mulangkeun hari ini akan dilaksanakan oleh Bapak Hardono dan Bapak Aryono yang berasal dari Dusun Timbang. Ini seperti itu. Ini adalah jalan yang ada dalam peta Raffles tahun 1815 yang disebut dengan rute of the Hon. Ini seperti ini. Dulu itu jauh ke sana, dan jalan ini adalah salah satu jalan yang dilewati oleh napak tilasnya para pasukan Pajajaran yang Puraga zaman dulu. Ini adalah proses untuk menganyam membuat sambal bakal ini kalau tidak salah namanya ini. Nanti merupakan salah satu syarat untuk membuat songgok atau ancog biasanya ini namanya. Nanti akan ditancapkan. Ini ancognya dipasang seperti itu, dan ini sambalnya ditancapin itu seperti itu. Nah, itu adalah daun kaso itu kalau nggak salah. Daun kaso biasanya ditancapkan di tiang itu, dan itu ada menancapkan daun kaso merupakan salah satu khas ancog yang ada dalam untuk acara sedekah kupat. Saduana Muhammad Rasulullah isunumban pangandika sangkali rasa alhamdulillah neda berkati kudatulah kaluhur kanu mayungan kahandap kanu ngamparan kasang ratu tiung rasa ngukup nangarubing cahya. Assalamualaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bul kukus minyan putih sangkali rasa alhamdulillah nada berkati kudatulah kaluhur kanu mayungan kahandap kanu ngamparan kasang ratu tiung rasa ngukup nangarubing cahya. Assalamualaikum salam. Bul kukus minyan putih sangkali rasa sang lengkong maya nemaning parukuyan sang sumira nemaning menyan bul timbul pangjajabkeun amal pangabaktina urang Timbang Desa Jambu hum sadesa rek nyuhunkeun kaberkahanana nyuhunkeun kaselamatanana ayeuna pedarek mulangnya ngulon rek ngajajabkeunana nyuhunkeun kaberkahanana nyuhunkeun kaselamatanana kuring nyuhunkeun idin ka Prabu Kian Sancang suci nu linggih di Garut muga dongkap arwana nu disuhunkeun atuh ieu kaberkahanana asal tadi dina bulan teh hade ayeuna nyuhunkeun hadena nyuhunkeun kaberkahanana nyuhunkeun kaselamatanana urang Timbang Desa Jambu bisi rek ti wetan ngulon gerabral inditna ka sisi basisir nyuhunkeun
kaberkahan anak nyunkeun kasalamatan bisi aya sumalindung dina karang sumalindung dina lulurung sumalangsang dina karang rek nyuhunkeun kaberkahan anak nyuhunkeun kasalamatan anak nyuhunkeun tindakan sapanuja kuring nyuhunkeun idin ka Raden Jaya Una araning lamun ka Raden Sertong araning macan rek nyuhunkeun kaberkahan anak nyuhunkeun kasalamatan anak nyuhunkeun tindakan sapanuja nyuhunkeun atuh ngitung ngajak bagja anak mulus rahayu berkah kalawan tindakanan sapanuja sim kuring nyuhunkeun idin ka sadulur nu 4 kali 5 pancer bareng sakaloroan atuh ka sadulur urang desa Jambu desa rek nitipkeun asa nu kakurung ku pakurungan kasengker ku pakarangan ka sengkerna ku perbatasan desa rek nyuhunkeun kaberkahan anak nyuhunkeun kasalamatan anak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ing sungemban pangandika sang kalirasa. Alhamdulillah nada berkati kudatullah kaluhur kanu mayungan kahandapan ngamparan kasang ratu tiung rasa sirasa ngukup nengah rubin cahya. Assalamualaikum salam bismillahirrahmanirrahim. Gul kukus menyangkuti sang kalirasa alhamdulillah nada berkati kudatullah sang lengkong maya namaning parukuyan sang sumira namaning menyanbul timbul pangjajabkeun amal pangabaktina urang timbang desa Jambu ayeuna sedekah kupatrek nyuhunkeun kaberkahanana nyuhunkeun kasalamatanana tupang jajabkeun ka nini sukma ka kisukma ka Adam ka babu Hawa ka gerwana ka sahabatna sakabeh agungna ka Kanjeng Rasul ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuring rek nganunuhun kanu agungna nada kanu kawasa sejana unjuk uninga ka Gusti nu agung ka Allah ka Rasulullah ka para nabi para wali sanarasa asal nu pandita sakti asalna bani nu linggih di kidul asalna ku kunciran asalna Nabi Muhammad Muhammad terpuling memering saking wetan wakara saking wetan ulangkeun ka sabeh wetan sahadatun iman mayungan dadeng Allah ana berkah selamat umatna Nabi Muhammad ya Allah ya Rasulullah ya galuh ya salutan ya Adam Muhammad lawan tergoing saking kidul wakara rara saking kidul ulangkeun ka sabeh kidul sahadatun iman mayungan berkah selamat umatna Nabi Muhammad ya Allah ya Rasulullah ya galuh ya salutan ya Adam Muhammad lawan tergoing saking kulon